Aduh, kenaon di juragan itu teh. Rasanya antai itu ya. Ini jalan ini. Kamarana ya kamarana. Ah, teh udah gede juga tuh yang eueuh gitu. Yang kopieun gitu. Karunya atuh atuh juga kopi-kopian acan. Ini sekali itu geus kaluhur geus kahandap ka panggil dengan kopieun sih kana tadi dia aya kopieun gitu kan. Oh, bah kopi mana? China ieu teh. Oh, China. Heuh nya tahu China. Barang yang penting mah nama usaha heula lah masalah ieu mah. Gampang nama. Jam kopieun lah yang penting mah. Kita pamajikan nyetak kabur pamajikan. Oh, kamana teh pamajikan teh abur teh pamajikan teh kamana keun? Heuh nya teh pira teh dibere duit ya duit nya teh. Oh, ini tuh tugasnya nih si aya pegawai sok kita ka urang. Bersihan ye. Kang kepan bukan nu gawe di sawah. Bersihan saung teh bos ya. Pangontrol jeung nu gawe jeung. Kita balale ge kamari kita balale nu garawe teh teh. Kontrol jeung heuh. Kontrol jeung teh dibarere duit lah aya yang kopi mah. Baik. Bos ya tuh sabar bersih di imah teh di saung teh buruan teh kieu. Tugas ya. Mana pokok nu gawe di sawah ya. Aya peduitan kana peduitan. Eta arti moal duitna ini masalah ngontrol mah hayu lah. Gampang aya yang mah jeung rokok malah. Gampang. Pertama Di mana eta na sawahna di mana? Belah ditutup sawahna. Gawena 2A di ditu. Oh, itu lin. Hayu lah. Ya. Oke nanti ngelawan tagor. Ngagawean sae. Gawean ya. Gawean naon itu gawean deui lah. Kita jangan sawah. Mun itu mere-mere udut kopi acan. Keraku. Gawean deui mah gawean deui lah. Gaweannya. Heeh. Nah, benar. Aing teh genep juragan di gawean wae gitu tapi Gawean kumaha teh? pan nitah tapi teu duitna eueuh. Gawean deui. Tah nama juragana urang gawean si juragana urang bejakeun bahwa di gawe teh cicing. Bani waktu jam waktu istirahatnya. Tah, urang bejakeun ka dudungan Ka cenah motor ka dieu Oh, kumaha we gawean denungan ngomong gitu. Heuh, geus. Oh, kitu lah. Ayo, sok. Ya, siap. Tidak heula we. Balaleg moanya ieu teh jelema teh kita ngontrol teh sing balaleg jelema teh ieu mah. Juragan geunan. Tuh, dia teh dikontrol itu kalau ngajar dog nu gawe teh teh. Ngajar dog. Kumaha ieu teh baraleg. Gimana gawe teh mah kudu dikontrol ieu mah ku Are, aing. Tingali ka itu. Heeh, ieu mah kudu dikontrol ku aing atuh ieu mah balaleg pisan gawe teh. Ayo tuh tingali sia juragan nah di gawean ya. Teh meh dicarekan kudu gawena sia. Wain di gawean si juragan tah. Kudu dikontrol ieu mah ya. Wis balaleg pisan ieu cicis adut cenah ngajar dog we nu gawe teh. Aing kudu kontrol ieu mah ya. Sae kok aing lagi dititah nyieun empar ka di kebonan teu balaleg pisan sia isukan mah ulah garawe di sia teu balaleg teuing. Kumaha? Kom tadi nitahna tah anu kawakilan teh bos tadi aya nu nitah jang kebon. Manya salah, mana nu nitahna? Jakun ka ingan mana tuh nih kau di babat gua yang kupacul teh bos.